Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38. Paslun ari eta hiji pasal anu tetep ieu pasal teh fil waro'i dina netelakeun masalah waro apik fi halit ta'allumi dina tingkah ngaji. Rawa parantos ngariwayatkeun saha ba'duhum sapalihna ulama hadisan kana hiji hadis fil babi dina ieu bab waro. An Rasulillahi katampi ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yen saestuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngucap itu Kanjeng Rasul malam yatawarro kana cariosan man lam yatawarro man ari saning jalma lam yatawarro eta henteu apik ieu si man fi ta'allumihi dina waktu ngaji na ieu si man ibtala tah pasti ngabalayan ku ka itu si man saallah Gusti Allah taala bari nyata ngahajalur Allah bi ahadi salasati asya'a ku salah sahijina tilu pirang-pirang perkara imma ayyumita boh yen ngamaotkeun Gusti Allah hu ka itu si man fi syababihi dina waktu ngorana ieu si man au yuki'a atawa yen nempatkeun Gusti Allah ka itu si man firrosatiki di jalma-jalma anu barodo au ya betalia atawa boh yen nguji nyoba Gusti Allah ngabalian Gusti Allah hu ka itu si man bi khidmatis sultani ku ngahidmah ka pamarentah gitu. Pamah makana tadina mangsaning bukti saha thalibul ilmi jalma anu nyuprih ilmu awro'a eta teh anu apik kana tah bukti naon ilmuna itu si man anfa'a eta teh anu leuwih manfaat. Wa ta'allumu jeung ari ngaji lahu ka itu si man itu si thalibul ilmi anu waro teh saru eta teh anu leuwih gampang leuwih gampil wa fawaiduhu jeung ari pirang-pirang paedahna itu waro teh aksaru eta teh leuwih loba wa minal waro jeung eta tetep tina sapalihna waro teh ayyah tariza ari yen ngaraksa itu si jalma itu si thalibul ilmi ani syab'i tina wareg wa kasratin naumi jeung tina lobana sare wa kasratil kalami jeung tina lobana ngobrol fima dina perkara layan fa'u anu henteu manfaat ieu emak wa ayyah tariza wa jeung eta tetep tina sapalihna waro teh ayyah tariza ari yen ngaraksa itu si thalibul ilmi an akli ta'amis suki tina ngadahar kadaharan pasar gitu. In amkana lamun mah kongang itu si thalibul ilmi. Li anna ta'amas suki lantaran yang saestuna kadaharan pasar teh aqrabu eta teh leuwih deukeut ilan najasati kana najis wal khobathati jeung kana kotor. Wa ab'adu jeung eta leuwih ngajauhkeun an zikrillahi tina zikir ka Gusti Allah taala bari nyata ngajalur Allah. Wa aqrabu jeung eta leuwih ngadeukeutkeun ilal goplati kana gaplah kana poho. Wali anna absara fuqara jeung lantaran yang saestuna paningalina pirang-pirang jalma fakir takong eta tumiba itu absor alaihi kana itu ta'amusuk kana itu kadaharan pasar wala yaqdiruna jeung henteu kawasa itu pukoro gitu lish ala syira'i kana meuli minhu tina itu ta'amus sukta gitu. Fatadhabu payata'adzauna atau payata'adzuna he atuh narima pilara itu pukoro bidzalika kusabab itu henteu bisa meuli teh gitu teu kawasa meuli teh fatadhabu atuh leungit atuh indit leungit naon barokatuh barokahna itu ta'amusuk
Wa hukia jeung parantos dihikayatkeun naon annal imama yen saestuna imam asy-syaikh al-jalil Muhammadu binul Fadil nyaeta Imam Muhammad bin Fadil kana eta buktos itu imam fi hali ta'alumihi dina tingkah ngaosna itu imam layakulu eta tara nuang itu imam minto amis suki tina katuangan pasar wakana sarang buktos saha abuhu ramana itu Imam Syekh Jalil Muhammad bin Fadl teh yaskunu eta cicing itu abuhu firrostaki di kampung wa yuhayyu jeung nyiapkeun itu abuhu ta'amahu kana katuanganana itu imam wa yadhulu jeung kantos lebet itu abuhu ilahi ka itu imam teh yaumal jum'ati dina poe Jumat paroat raswe ningal itu abuhu pi baiti benihi di bumi putrana itu abuhu teh ningali khubzas suki kana roti pasar yauman dina hiji poe palam yukalim tuluy we henteu nyarios itu abuhu ka itu ibnihi teh sahiton bariana anu bendu alaihi ka itu ibnihi fatadzaro tuluy we nyungkeun hapunten sa ibnuhu putrana itu abuhu pakola teras we ngucap itu ibnuhu teh mastar itu kana lapad mastara itu henteu meser kuring hukana itu khubzasuk teh ana teges nama kuring gitu walam ardo sareng walam ardo sareng teu ridho kuring bihi kana itu khubzasuk walakin jeung tatapina ahdoro geus ngahadirkeun hukana itu khubzasuk saha syariki babaturan kuring pakola teras we ngucap saha abuhu ramana itu ibnuhu teh laukunta kana lapad laukunta lamun mabuk ti anjeun tahta tu eta ati-ati anjeun watatawarra'u jeung apik anjeun lam yajtari tah moal wani saha syariku kababaturan anjeun bidzalika kana itu ngahadirkeun to'am musuk teh gitu wa kada jeung nya kitu deui kanu buktos para ulama ya tawarrauna eta apik itu para ulama walidzalika atuh kulantaran kitu wufiku dipaparinan taufik itu para ulama lil ilmi kana ilmu wan nasri jeung kana nyebarkeun ilmu hatta bakia sahingga tumetep naon ismuhum nami-namina itu para ulama ila yaumil kiamati nepikeun ka poe kiamah wawaso jeung parantos ngawasiatan saha pakihun hiji jalma pakih min zuhadil fuqaha iti pirang-pirang ahli zuhudna ti ulama fikih ngawasiatan toliba ilmi ka jalma nu nyupri ilmu alaika kana wasiat lapad alaika misti ka anjeun antah tariza kana yen ngaraksa anjeun anil gibati tina gibah wa an mujalasatil miksari sareng tina diuk gitunya diuk jeung jalma anu loba ngomong waqala sareng ngadau itu paki innaman kana lapad innaman saestuna jalma yuksiru anu ngalobakeun ieu si man al kalama kana ngomong yasruku tah sok maling ieu si man eta maling itu si man umroka kana umur anjeun wa yudayyu jeung noler ieu si man auqataka kana pirang-pirang waktu anjeun